Aduh, si Mamang ini bu, Allah bisa sudah tentu mana yang datang sama kalau aing anu dicarekan kuno bogana si Mamang terus tundung pisan kemana ayahnya si Mamang aing ayam mah dicarekan dah gawean deui mun ayam mah euy malahnya biasanya sok ayam naik aduh kawer ki kemari aing aduh gara-gara si Mamang tah mana ayeuna nya jangan euy tuh Mang mana nanti aduh Mang hei Mang Balik, hei, tadi nggak ada. Mang kemari kemana kalau kabur nih orang kali carekan bener atuh Ih, bener dah. Eta mah kitu dah. Kawewe kieu cenah Mamang itu Pan Mamang salah sama gitu-gitulah informasi. Urang sorangan maya duit euy, naon duit mainan. udah Mamang kabur-kabur eta. Salah taman budak kamari kepesakan. Tadi kumaha si bapak eta na? Henteu tapi lah carekan ya teh. Gawean sia Mamang itu ayam tetangga sia. Butuh ayam teh Mang. Ayam kajual yo. Ayam murah sia, dimurahkeun sok lah urang keur butuh duit yo. Bae 200 Ayam ge. naon? Ayam jago pokona mah kagah kagah Halus mah. teh? Pokona mah. Emang anu butuheun euy. Heeh. Heeh. Itu halus sebenarnya. 200 kok padahal dimurahkeun urang keur butuh duit yo. 100 atuh. Tinggal ayamna. Di mana ayamna? Gitu. Ayo. Mana? Tuh. Oh iya. Oh. Wah, ieu mah 100 lah. Kasih kunaon atuh waktu mah santai atuh. Ya, 100 aja. Tahan deui. Atuh 10 bae lah. 10 yuk. Bae lah duit lah. Buru lah kieu lah tinggal barangna atuh. Ya, cuma Halus ieu mah tuh. Ya. 100. Ya, aja. 150 lah. Atuh. Mun 110 kilo duitnya? Ya tuh buru aja, Ya. buru. Ya. Buru sama buru. Ya. 100 nya. 50 lah, buru lah. Kalau duit angkatnya? Ya. Ya halus, sayangnya. Halus. Ya. Aduh. Aduh, ayam ekip parah ya. Mana ayamnya ya? Aduh, hayam menang hayam dia si Malik mananya tuh. Kita ayam kuring, tadi kan. Naon ki? Saya ini si Malik ya mah. Malik Dijual ke abdi. kuring. Dijual ke abdi. Wah, siap. Aduh. Ayam dia, maling. Ayam dia. Besar. Aing ampun pokona mah awas kok mang rasakeun tah.